Weh, eta arek ka mana maneh? Arek nganjuk rokok di Indomaret. Si mama kadarnya minta duit 2.000 be tadi bere. Jangan jajan ya. Makanya cara menang duit yang menang duit ya kerjajan. Ya karung. Dan ngerongsok. Sebenarnya menang duit loba sama dia ya. Jajan kita. Karung ngerongsok aja lah. Pada kamarannya nih seperti itu. Tuh gara-gara pepe. Lain gara-gara PSBB ayah sapo pepet ditambah ke masker. Mana mau masker tuh? Itu. Yo, jam 2 ayah sapo pepet kok. Gimana kudu pakai masker sih? Mana ayang didenda 200 juta? 200 juta? Nya mana boga duit ih? Itu. Mantake pakai masker, Pan. Emang mana pakai masker gitu? Itu. Separi tuh Pan, pakai mau karung itu. Kali itu yuk. Ayo. Re, ke mana woi? Woi Pin, Pan, ek minum mal, ayo. Nih, arek ke mana woi? Ngerongsok ek minum mal. Halo. Yuk, mau menang loba duitna kayak dibagi. Ayo. Yuk. Bang, kemana sih? Jauh tadi begitu. Gimana mana? Orang kan ngalibur, Untuk menempuh harus sororian. Si Repan apanya? Pan, kemana mana? Kadieu. Jep, mana sih Bang Sara apa? Orang sedang sare tak labut ayunan. Nah, Terus mana ke mana? ngerongsok. Oh, Minum mal mana? mau lah orang kenal si Jack. Terus mana apa si Jack tuh? Itu. Orang nyaho Di mana? di bumi. Oh, nya di bumi. Aing di bawah. Bisa tuh aing kenal si Jack nya. Ya, orang Itu tuh mana ngarondok bilang loba. Ya, Loba rongsok di dieu Lamun apal mah ngaroksona ka dieu Loba di dieu mah Ih, nu aya sapodo ge. Popola mun ka ditu pisan Dia rongsokan sih. nah apa di dahar cangkang namanya? Murahnya. Bukan tuh. Tadi dia nempuk. Oh, yung lah pindah. Asa temen loba tuang sok lewat gara-gara PSBB merenau pagawean lah. Bang, motornya butut dia. Di wadannya kada karung. Sembarangan teu nya tapi motor masih rene kapake. Lah, motor geus butut. Padahal di wadahan kurang ka dieu kana karung. Ngomong naon maneh? Motor masih kena kapake aya yang disunatan maneh? Lah, motor butut. Ngomong naon maneh? Ama yang disunatan. Awas ka gede sunatan sia. Dahar kayak pisang ngumpul ka dieu. Udah kopi, udah kudus. Mas? Mas? Naon di Pak? Minta kopi gerang ah? Udah kopi, udah rokok gak kieu. Atuh teu boga mah nganjuk-nganjuk ke warung ka ditu. Ka Indomaret, kanjat meureun dianjukan Indomaret ayeuna. Buka duit gentu, mata ke usahanya ditu neangan gawe naon. Wah, usaha, urang beak ijazah pakai ngalamar kerja kabeh. Eta arek ka mana maneh? Arek nganjuk rokok di Indomaret. Mang, mulungan naon?
Rongsok. Ya, dia. Bang, kurang rek jual katel, beli udud. Beneran ya teboga udud? Duh, Mang. Urang mah nu neangan rongsok. Lamun Mang arek ngajual rongsok mah nya ku abdi dibeli. Mana barang Mang? Ya tuh, diukelah di dia mah. Daguan. Mawa. Iya. Karena yang bagus. Daripada lila-lila bukan pamajikan. Lanjut di Indomaret. Iya, benu ayah. Ayah. Nang sabung. Ya, Bang. Nah, leuheung kene eta mah, alus kene. Sina sabaraha? Karep lah. Ya, ari urang mah kan ngarongsok ieu termasuk rongsok. Ah, nu penting mah ka asal ka harti bek, ka urang mah. Ngomong 10.000. Pake 10.000. Enggak 10.000 teuing. Da urang mah rongsok ieu. 20.000 lah, guys. 20.000. Heeh, murah ieu. Nyakeun atuh ieu. 20.000 nyaan ya. Nya. Nah, Terus nya tah. bisi aya nu sajana deui nu rek dietakeun. Moal eta we heula, ge gampangan mun aya eta jadi. Oh, nya geus atuh, Mang. Ke di geroan, daerah tadi dia, ha. Mangga, Mang. Lah, nuhun, Mang. Ah, lumayan. Kanjat beli rokok jengkok. Harus sugan teh nganjuk di Indomaret di bere rokok. Di bere sugan juga di warung. Cek. Ya, Naon, Mang? urang buka barang halus bisi arek ngadepian ya. Halus tuh. Halus santai. Kita di mana, Mang? Menang meuli di mah itu tadi. Bener nang meuli anu nya. Ih, bener menang meuli mau mah. Ya, abi apa ya katel ieu sudah nu abi. Ih, urang mah menang meuli. Ya, Mang, ieu teh katel anyar kene menang meuli ieu teh nu abi. Abi ge menang meuli. Ulah ieu teh. Ih, Bikin teh dibikin namun tadi bikin ku abi dilaporkeun ka Pak RT sia, Mang. ih, ini Kalau itu nu abi. lapor ke Pak RT ih. Aing mah. Aduh. Berarti itu tadi pamajikan anak anu ngajual katel daripada jadi masalah. Nah, seger. Ari geus mandi mah. Jabang geus kabeli rokok, kabeli kopi. Aya pun nikmat-nikmat pisan hirup.